anu geus teu bisa dipisahkeun deui
kahiji kaula salaku keamanan negara anu wajib pisan ngamankeun hamba rakyat sanegara tina marabahaya kanza. Kaduana tina soal pribadi kaula ka Abimanyu anu jadi dulu kamelang karempan jeung sajabana maklum Abimanyu masih kena atah dina pangalamanana dina ilmu keilmuanana Abimanyu tapi temelang pisan teh dumeh di sarangan ku Semar Badranaya asa regreg lamun kaula ngadenge yen Abimanyu lumampahna di sarangan ku Semar asa jeung dawala regreg pisan kaula teh kanza lamun Abimanyu bebarengan jeung Semar ngan teu pati regreg lamun dibarengan ku si Cepot sabab si eta mah meres kanununganana tong borok ka si Abimanyu anu lemah ka kaula si Cepot daek wani nyadap kayaknya gitu wani ngadapna iya suku gunung ti Brasara naik teu naik Abimanyu di tumureun tu ulah tongo hei Abimanyu baik Gatot Kaca ningali kekebul anu aya di satongoheunana yakin ieu teh aya hal-hal anu diharapkeun lajeng mansat ka kakana wati Udang masa dewek teh reng-rengan eleh atuh aing ke kelas C atuh manehna mah kelas A kurang ajar bin datang ke jalan ayo ayo teuing ngadukeunana we moal teh sijang mamat eta mah di kelas teh naik-naik gerak-gerakkeun kategaan paeh awak maneh ha ya kaya ayeuna mangsana bakal dituga jangan maneh budang euy nu matak ulah ka mana karep oge teh hirup teh di baheula sia teh pika geuleuheun kabina-bina teuing sia teh pika geuleuheun lu kacolok euy udang sia weunang pika geuleuheun pisan sia hirup teh kumalungkung gede hulu bangsat ya ti aing buruhna sing beak hakan ku sia tah top goblok naon sia teh goblok sia sugan teh si Cepot dulur aing euy salah sasaran goblok teh ayo tegerakeun sia kategan pae tegerakeun kategan pae tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan bata peraya jang bulan 14 teu geuneuk abdi teh meuleuh Balumbang Timur jalan Gede Sajapuan nya bener heug syukur ayeuna kene bakal ditunggal jaga sapratane pun Raden Gatot Kaca tumindak dateng ngarsa